Juringkang, Juringkang. Di sisi kebon teu jauh ti saung ranggon aya nuju juringkangan. Katayep lalaunan ngadeukeutan saung, tetela hiji jalma jangkung badag dina rigigna mah kukuli wedan lalaunan gigireun saung. Mang Dekong kitu ngaranna eta lalaki teh. Datangna kadinyangan saukur kabeneran kajurungku panasaran. Waktu tadi manehna keur ngarekuh nanya, katempo ti tonggo aya nu ngabring kalandeuhkeun. Sanajan bener harita teh beunang disebutkeun poek mongkleng meredong pika keungeun, sacaang-caangna oge ukur kasinaran ku cahaya bentang, tapi manehna awaseun bener kanu keur marudun teh. Kukitu namah teu matak heran pikeun Mang Dekong anu geus biasa liar ti peuting. Manehna awaseuna keur panonna seukeut teu beda we ti mata heulang ruyuk. Waktu Mang Dekong nguliwet nyumputkeun awakna lantaran eta nu ngabring teh rek mengkol ka kebon, manehna kacida pisan ngagebegna lantaran mireungeuh hiji awewe nu ngais budak diiringkeun ku tilu lalaki. Anu sanajan poek oge manehna apal yen eta teh si Usin, si Warma jeung musa urang deui mah manehna teu nyahoeun. Oge manehna cukup maklum kumaha karakna ieu dua jalma. Kajurung kurasa panasaran. Mang Dekong ngeteyep nuturkeun, jog ka sisi ranggon, manehna nguliwed ngintip ngadedengekeun. Atuh sabatae manehna geus hasil bisa nganyahoankeun naon sababna pangna eta awewe dibawa ka dinya. Aduh Gusti, ampun. Kang Tata, tingali ieu nasib abdi. Kumilar. Tingali ieu mah. Aduh. Nyi Esih sasamat satengah humarurung di luhur saung. Disanghareupan ku juragan Barja nu keur cengar-cengir lantaran hatena ujub yen bakal kalaksanakeun maksudna anu harita geus siap deuk ngalakukeun nafsu binatangna. Mang Dekong nu harita jentre kana sagala sasambatna Nyi Esih. Sanajan bener manehna teh kaasup hiji bangsat gerot. Tukang bobok, tukang tarok, tukang rorojok liang orok ceuk paribasana mah. Tukang gedor anu geus lila jadi inceran polisi. Mun manehna keur ngalakukeun kajahatan tara ieu boga rasa karunya, estuning teleungeus taya ras-rasan. Tapi harita hate anu teas alabatan batu teh teu burung ancur barang ngadenge melas-melisna Nyi Esih. Teu panjang mikir deui, jeleng manehna luncat ka jero saung, ret kabireungeuh belegedegna hiji lalaki teu beda we ti ucing keur ngadekeman beurit. Teu anta parah deui. Karawak dicerek punukna, kalawang dibalangkeun. Gejret, kedebut, kawas nangka asa kragrag kana taneuh. Aduh Ieng, tolong. Usin, Warma, tolong. Juragan Barja ngocea, keur mah reuas, awak teu pupuguh ngapung ngoleang, purug-purug ngarasa nyeri deui cungcurungan ti teuneut kana taneuh. Si Usin, si Warma jeung tua kampung Sanukri nu harita keur tingkar cewis dariuk rada anggang ti dinya, teu kira-kira reuaseunana ngadenge dunungan anak ngoceak teh, gancang maruru kalebah saung ngan hanjakal eleh rikat ku Mang Dekong nu harita geus ngagajleng ka handap. Karawak juragan Barja ditewak terus dijungjungkeun bangun hampangeunna keur. Bareng jeung nyampeukna nu tiluan, gejret juragan lurah ditinggangkeun. Atuh teu wudu opatanana brabru patumpang tindi. Waduh. Juragan Barja kokorondangan, cangkengna asa potong, mun ti beurang mah kacida lucuna atuh puguh calanana tinggaleun di saung. Bajingan,
Saha sia teh ha? Si Usin geus hasil pangheulana hudang nyeureudeg ka Mang Dekong. Matana teu sirikna dibelel-belelkeun hayang sidik sahasana, tapi luput teu apal eukeur mah poe katurug-turug memang teu wawuheun. Puguh Mang Dekong mah langka liar ti beurang. Muntong loba bacot sia teh babi. Gerak raga panggur mah awak aing dah. Ulah ukur wani kebikang sia. Mang Dekong ngajawabna bari pinuh ku kawaspadaan lantaran kabireungeuh nu duaan deui geusting karuniang harudang. Teu atuh si Usin ceulina panas asa disebit. Saumur nyunyuhun hulu kakarek aya nu wani ngahina jeung ngahampas. Geus teu mikir deui, seberut bae manehna narajang. Tapi ngan sagilek Mang Dekong miceun beungeutna bari dibarengan ku leungeun katuhuna ngagiwarkeun teunggelan musuh. Sedengkeun leungeun kencana ngaplesat rek nobros iga burung. Tapi si Usin oge lain atah-atah. Sakilat luncat ka tukang bari narik leungeunna anu saterusna hiu dipake neungeul leungeun kencana Mang Dekong. Sedeng leungeun anu hiji deui ngaheat deuk nebas beuheung. Ngan orok kaya leungeun Mang Dekong geus nyilang hareupeun dadangan sakilat ngagurawil newak bigeulang si Usin bari rada ditarik ngabarengan leungeun kencana ditarik lantaran deuk di babuk musuh. Sedang suku katuhuna diangsrodkeun ka hareup ngawangun kuda-kuda anu saolah-olah nutup ruang gerakna nu jadi lawan. Anu antugna si Usin nyolonto doyong lantaran tanagana geus nguseur dina dua leungeunna. Hiu jebrod. Tenggelan kepang leungeun kenca Mang Dekong teu bisa dikepeskeun deui ngahanca puhu ceulina si Usin. Anu akibatna si Usin tikusru cetruk deui huntuna pacatrok lantaran gadona disampakeun tuur Mang Dekong anu memang geus manco pikeun naheunan badan musuh. Si Usin ngagero teu walakaya. Mun ti beurang mah tangtu kabireungeuh kumaha ti burial buncelik matana, teu beda we tinu rek ngalepaskeun nyawa. Bareng jeung ngagedebutna si Usin, si Warma jeung Mang Tua Rikat narajang peureupna ting hariuk bangbaraan, nu hiji rek ngabentur hulu, nu saurang nyolontong rek notog dada. Sakilat Mang Dekong luncat ka tukang miceun panarajang musuh. Jeleng deui manehna luncat ka gigireun Mang Tua bari nyamberkeun suku katuhuna kana bincurang. Leungeun geus hasil ngababuk lalai punuk Mang Tua anu daek teu daek. Mang Tua jadi tijong jolong rek dikusru. Sedeng si Warma nu aya dikencaeun Mang Tua malik. Peureupna nu tadi pos lantaran dipangejatkeun, ayeuna geus ngahiuk deui rek ngajojo cukang irung. Orok kaya. Sakilat Mang Dekong ngagilek bari rek newak pigeulang musuh maksudna rek dicentok. Tapi si Warma nu memang geus ngarti kana gerakan nu jadi lawan. Manehna rikat nilepkeun leungeunna jadi mangrupa siku nu rek ngagador-gado, sedeng leungeun kencana ngahiuk dihanap rek ngababuk pigeulang leungeun Mang Dekong. Bareng jeung eta, leungeun si Warma nu tadi mangrupa siku ayeuna geus muka deui rek ngahanca puhu ceuli. Mang Dekong ngaranju teu sangka musuhna bakal meta samodel kitu. Tapi manehna teu kapiheulaan babar, rikat ngagilekeun deui sirahna. Bareng jeung eta cebrod leungeun musuh nu rek ngababug puhu ceuli teh dipeupeuh ku teunggelan kepang dampal leungeunna anu disangigirkeun. Si Warma ngerepeng bari nyengir, hiu jeku jeku. Iga burung si Warma dihakan peureuk Mang Dekong anu ngagunakeun tonjokan leungeun kenca. Sarta akhirna dibabuk lalai puhu ceulina. Atuh teu ampun deui, si Warma ngajengkang blak bae nangkarak, napasna empes-empesan nyenen kemis. Tapi kakarek oge Mang Dekong nyeunghap ti tukangeunana karasa hawatiis kana punu. Ari pas malik geus nyantong peureuk Mang Tua pinuh nafsu ngabongohan, teu talangke des ditakis ku leungeun Mang Dekong. Tudu duanana oge ngerepeng, uguk ngadukeun tulang leungeun minangka ngajajal tanaga masing-masing. Ngabongohan atuh baraya.
Mang Dekong ngagagak bari munur salengkah ngawangun kuda-kuda gerakan Tanjung Pura. Mang tua tengah jawab, seak deui naraja ngirimkeun panonjokna. Lak ditempel ku Mang Dekong bari ditutup ku jalan limung sarta nyet dicentok. Mang tua nyelontot rek ti kusuk. Sakali ieu mah ngahaja leungeunna dibikeun, tapi sakilat bari jeung rek labuh teh leungeun Mang tua newak suku katuh Mang Dekong. Grewel bae langsung dicentok satakerna. Gue Mang Dekong ngaranju greuwas, tapi memeh bisa naon-naon manehna geus ngolewang manten. Leungeunna jadi roroesan yangan kasaimbangan lantaran sukuna napak sabeula. Ayo aja, gerak aja sia teh setan. Mang tua ayeuna mah nu nyakakak bari pageuh nyekelan suku Mang Dekong. Si Usin nu harita geus nguniang deui hudang geuwat nyamperkeun maksudna deuk ngabantuan Mang tua bari nyerengeh tembong huntuna pok ngomong. Benar Bong, kade lesot oi. Keun urang tarok teh babatokna. Tuman. Pokna teh si Usin bari serepet mesat bedog. Pok-pokana nya-nya rek narok hulu lain ngan saukur heureuyan. Mang Dekong muringis, sangeuk ari kudu kalengitan hulu teu pupuguh mah. Ras manehna inget kana gerakan pamonyet. Tetalangke ngagentak Mang Dekong ngaragrageun maneh sarta saterusna ngagunakeun gerakan gerentel monyet bari nyuliwa dihandap. Gep, suku katuh Mang tua ditewak terus ditarik ka luhur. Atuh ayeuna mah tibalik pasangan. Jadi Mang tua nu posisina jadi cara Mang Dekong tadi, suku nu katuh dicekel pageuh bari ngagunakeun gerakan semu ngagunting. Aduh. Mang tua walah-wah weuleuh, tacan oge bisa hojah, sakilat ditotogkeun ka lebah si Warma nu rek nguniang hudang. Atuh bruk jadi nubruk baturna, duanana humarurung angeuna si Warma katubruk ku Mang tua. Si Usin nu harita geus ngalugas bedogna, rikat ngahambatkeun bedogna ti gigir, tapi sakilat Mang Dekong dina jurus Tanjung Pura ngagunakeun gerakan hap-hap pindah. Jeres! Bedog si Usin ngahakan taneuh lantaran Mang Dekong geus nyingkah. Teu anta parah deui, seak Mang Dekong ngagunakeun gerakan sepak kuda beger. Jetruk ngahancap pisan kana gado si Usin, kontan harita keneh ngajengkang. Sirilik di tukang Mang tua nu tadi tikusruk teh hudang deui ngarontok. Mang Dekong rikat malik bari ngalelepkeun awakna. Sontot Mang tua ka hareupeunana, bret dikael sukuna atuh galeo. Sabot kitu disusul ku teungeulan babuk lalai. Teu ampun deui. Gebruk Mang tua ninggang si Usin anu keur nangkara. Kop Mang Dekong nyokot bedog si Usin anu maksudna mah deuk dibalangkeun. Tapi ari disangkana ku si Usin mah boh Mang tua pasti eta teh bedog rek dipake nyacar bolang kamaranehanan. Atuh teu anta parah deui ari korejat hudang ari berengbeng bae lalumpatan bari kukurubutan di tengah kebon. Lah kacang dapros teh atuh lapur dileuyek geus teu jadi pikiran ieu dapon asal salamet bae dirina. Mang Dekong ngarenghap narik napas terus ngareretan ka sakurilingna bisi musuh-musuhna aya keneh. Tapi tetela geus eueuh saurang-urang acan taksira nu duaan mah geus kabur leuwih ti heula. Ras manehna inget ka awewe anu tadi rek digadabah dipaksa pirusa teh. Teu talangke jeleng manehna luncat ka jero saung. Ari breh teh beut ngemang bolen. Tetela awewe oge geus eueuh tina urutna. Nah, digabruk kitu kudu duaan. Waktu tadi aing keur dihurup, teu aing mah asa piraku deui. Santeuna meureun jejeritan. Cek keurentes hatena bari geek diuk itung-itung ngareureuhkeun ka cape. Nah usil teuing kana urusan batur. Teu pupugu tadi oge aing memehan cilaka. Lah mangsa bodoh masing rek kitu ge. Rek kitu rek kieu oge moal aya untung rugina ka dide aing mah. Asana teh bet karibu-ribu openan kana maksud batur.
Jung Mang Dekong cengkap maksud mah rek init deui tidinya, tapi ngadadak hatena ras inget yen si awewe teh tadi ngais budak sarta eta budak teh tadi kungsi direbut dicokot tina aisan indungna. Digarubuk gitu piraku deui tanu dipika butuh nama indungna pantesna teh di Gebeg ter Mang Dekong hatena ngageter, bulu pundukna ngadadak carengka. Sanajan bener oge manehna hiji jelema anu kacida dedeglerna sarta tara ieu ngabogaan hate karunya lamun keur ngalakukeun kajahatan, tapi harita mah teu burung manehna make ngadeg-deg sagala ngingetkeun nasibna si budak teh sok bisi dirogahala. Jeleng manehna luncat ti luhur saung, heg tumpak tempo imeut pisan. Dereg-deg maju kabeh hareup, breh kabireung aya nu ngagoler semu uyak-uyek dina kamalir kebon, gancang ku manehna diburu. Masya Allah, teu salah deui budak teh anu gulang-guling, awakna dibuleun ku samping kebat, sedengkeun sungutna didedetan ku lalamakan, taksiran meunang nyoehkeun tina samping nu dipake mulen awakna. aduh dedeh teuing anaking Budak teh teu sirikna dirawu ku Mang Dekong, lamak nu metet dina sungutna dilaan. Budak teh ngagorowok lepas bari ceurik tari, jeb kaganggu ku eurih-eurihanana. Memang tita tadi oge budak teh geus ceurik ngan teu betuso teh puguh teu beda tinu dibekem. kadieu ka bapak anaking ayo maidep urang teangan. Bari legeyeng budak teh dikelek, sabrehan oge kanyahoan yen ieu budak teh lalaki. Juringkang, Mang Dekong kaluar ti kebon muru jalan, luak lieu ngenca ngatuhu, susuganan indungna budak teh kapanggi. Tapi lapur, eueuh deui nu kadeuleu iwal ti beleg-begna poek peuting. Belah katuhu ngadingding beungeut gawir anu pinuh ku tatangkalan, belah kencana ngampar kebon kacang paslang jeung kebon bakok. Sedeng sisi jalan minangka wates kebon ngajajar tangkal Jayanti marapat sapanjangna. Eueuh geuning awewe teh. Nah urang salabarkeun wae kitu ka urang Cicapar. Lah ngalobakeun ting gawe. Leung-leung mun awewena aya. Kumaha lamun eueuh. Aing we meureun nu kadon disangka nyulik budak. Ceuk geurentes hatena. Mending urang bawa bae ka imah. Gampang ke oge meureun hidung dan neangan. Mang Dekong bari ngareret ka budak anu keur nangkod ngahep-hep bari eurih-eurihan keneh. Geus mikir kitu mah, gedig bae nonggo, sedengkeun gumilar ngahep-hep dina akeupanana. Sanajan bener ieu jalma teh teu wawuh, tapi nilik ragap jeung omonganana nu ngandung kanyaah jeung kadeudeuh, gumilar ge ngarti terus rasa. Ongkoh-ongkoh bae manehna ngahenen teu loba pola. Mang Dekong terus ngagedig ngambah jalan rondaan nu beuki ditu beuki nanja. Breh kampung Cicapar hareupeunana merdong poek comrek ti iseun teu beda we ti lemur kosong. Manehna terus nonggoh malibir sisi lemur nu saterusna mapai jalan satapak nu geus lidig paranti nu ngalasuluh ka gunung. Palebah tangkal loa anu ngarang kadak, manehna mengkol ngatuhu totorobosan kanu bala. Nu ditempuh teh sasat remet barala sarta pinuh kurungkun-rungkun anu ting jarumpluk. Puguh kadinya mah tara kasaba ku jalma sejen, tapi pikeun Mang Dekong mah teu jadi halangan harungan. Sanajan poek meredong saperti kaayaan harita oge puguh manehna mah geus jadi manukna di dinya teh. Sanggeus sababaraha jongjonan manehna ku kurubutan, jog-anjog ka tempat nu rada datar. Gidig Mang Dekong ka imah nu memang jadi tempat panyumputan hanapeun tangkal kiara nu ngarunggunu. Reket pantona dibuka, cekes ngahurungkeun panekerna, sut damar cemporna diseungeut,
Koloyong nyamperkeun bangku awi, sok gumilar teh digolerkeun, sing horeng budak teh geus ngagebra ti tadi keneh sare dina akeupan manehna. Pamirsa, mun dina peuting harita teh nyaeta peuting waktu gumilar dibawa ku Mang Dekong, anu saterusna ngagebra dina bangku awi nu aya di hiji tempat anu hara-haraeun jauh ka ditu ka dieu. Nyi Esih mah meleteng bae lumpat ka lebak, buukna ngariring kiwik, panon buring aslingas, bari sungutna terepeh gogorowokan ngagerowan ka anakna. Waktu tadi tea Mang Dekong luncat ka jero saung anu saterusna ngabalangkeun juragan Barja, Nyi Esih ngorejat hudang sanajan harita masih sieun jeung bingung, ingeteun keneh ari ka anakna mah anu tadi direbut tina aisanana. Hatena teu burung jumrit kanu Maha Kawasa, ngucap syukur alhamdulillah ku ayana pitulung nu teu disangka-sangka. Manehna salamet teu tulus jadi korban nafsu durjana anu samemehna mah geus pondok harepanana. Ret kahana dukdek buker patelak rebutan hurip begalan pati, atra kadeuleu najan ukuring kangna, tetela hiji lalaki keur hut-het di huruf putiluan. Gajeleng Nyi Esih luncat ka pipireun saung, saterusna ngahep-hep. Nyi Esih nu keur ngadedempes di pipir saung, manehna nitenan yen jalma-jalma nu ngalejokeun manehna teh ayeuna kariduaan deui nyaeta nu keur galungan jeung lalaki nu geus nulungan teh. Manehna cengkat lalawunan, malibir mapai sisi kebon, maksudna mah rek neangan anakna. Tapi lantaran kurang titen, ongkoh neneangan anak bari cungas cingeus pinuh ku kasieun, budak teh lupu teka panggih, teka tingali sabab poek deui, pikirna buah-buah anakna teh dibawa. Teu mikir panjang deui, belenyeng bae Nyi Esih muru jalan bari gegeroan ka anakna. Ras kanu duaan anu geus leuwih ti heula ini tidinya. Teu bae boga sangkaan yen budak teh dibawa ku nu duaan. Akhirna percuma diri manehna salamet oge, ari anakna sasatu jadi buah ati kembang mata kadeudeuh saeneng-eneng, sasat ayeuna keur katalangsara aya dina leungeun durjana. Ujah, di mana tuh teh? Nyi Esih bari suluntad solontod tumpak tempo kaditu kadieu, beungeutna cipru ku cipanon, buuk nu ngaring kiwik teu ditoli, ku saliwat mah jeug we siga jelema nu kurang saeundan. Ujah, ieu mah Ujah. Soloyong Nyi Esih kana kamalir jalan dumeh neuleu nu ngagunuk, bisi anakna dipiceun kadinya. Ari dirampa sing horeng runtah jalan, tapi teu burung we manehna nyuuh di dinya. Tuh, Gusti, ampun, kedah kumaha tuh abdi teh. Nyi Esih andeprok sisi kamalir, geus teu nolih ka keueung mireungeuh beleg-begna peuting. Kang Tata, di mana Kang teh atuh ayeuna? Tingali abdi ieu Kang. Memehan abdi tiwas. Mung si Ujang ayeuna teu kantenan di mana? Nah kumaha nasibna? Tuh, Kang Tata, antosan abdi. Abdi ngiring Kang. Nyi Esih ngagukuk ceurik bari nyuuh kana kamalir. Geus teu malire kaayaan alam sakurilingeunana. Awakna ngahod-hod tiriseun ka tebaku gelebugna angin nu teu eureun-eureun ngahiuk. Meunang sababaraha jongjonan, Nyi Esih ngalumburuk nyuuh dina kamalir nu pinuh ku runta. Kuniang hudang, jung nangtung, terus lempang mudun bari teu eureun-eureun sasambat ka anakna. Tekadna geus buleud moal balik deui ka Cicapar lamun anakna tacan kapanggih. Ongkoh deui pamikirna balik oge ka imah geus tangtu moal aman. Lalaki nu tadi bakal ngarah-ngarah lantaran maksudna tacan kalaksanakeun.
Numatak manehna terus ke batrek nyusul nu jadi anakna. Mati-mati manehna kudu jadi korban teu naon. Manehna sanggup ngalakonan asal nu jadi anak bisa disalametkeun. Kitu kedalna Nyi Esi. Recetna sora manuk anu ngabageakeun datangna Sang Surya anu moncorong ti belah wetan, pikeun Mang Dekong mah geus teu ngajadikeun aneh, malah pikeun manehna mah eta teh hiji tangara anu maneuh nu ngelingan supaya buru-buru hudang merosotkeun simut sarungna lantaran alam geus beurang. Harita oge manehna geus turun tina bangku awi tempat sarena bari nguliat ngalempengkeun urat-urat sapeuting morongkol. Ret ngareret ka Gumilar nu masih keneh ngagebra. Kasep budak teh. Indungna oge moal beda ti kieu rupana mah. Mana peuting rek aya nu ngagadabah oge. Saha mangkelukna cenah eta teh. Tapi ari kanuduaan mah aing nyaho. Si Usin jeung si Warma geus biasa sok memurah tanaga teu inggis nandasa batur sok dapon meunang rurubah aing oge rumasa lain jelema bener rumasa telenges taya ras-rasan tapi saukur cukat cokot kana banda batur ngagerjut jeung ngagedor imah jalma kaya nu kaitung kumet ari nandasa ka jelema mah asana mah tacan perah. Ugaeun bapak kene kitu ieu budak teh. Tada teuing gempeurna meureun. Anak pamajikan musnah ku panggawe deungeun atawa buah samemehna bapana teh dirogah laheula kitu. Tangtu nilik kana basa sarta cacaritaan di saung mah. Kojengkang manehna murupanto. Brai dibuka. Hawa gunung nu dibawa ku angin neumbrag ka jero imah. Nimbulkeun tiris oge kana awak pugu cahaya panon poe tacan karasa panasna. Reket panto ditutupkeun deui, jolad manehna indih-indinya seseleket nanjak nete akar ngembing jangkar. Koreleng malibir ngambah beungeut gawir nunang tawing, tarengtong pinuh ku cadas anu nyalocor seukeut. Beras kanu rada data, breh aya talaga anu ngeplak bodas pinuh ku haseup ting peledug kasorot cahaya isuk-isuk. Sisi-sisina cai teh ting berak-bek teu beda we tinu keur ngagolak. Nya katelah ku ieuna meureun nu matak disebut gunung Talaga Bodas oge, dumeh aya talaga nu caina maklak bodas disaput ku haseup nu meledug ka luhur. Koloyong manehna nyampeurkeun hiji tempat nu taneuhna datar, malah leuning bersih kawas nu mineng katinca. Srog manehna pasang kuda-kuda nu saterusna hut-het jurus di selang kuluncat jeung Depok Tajong sepak tonyok peupuh suai jeblag kepang geblig, pakupis ribut sorangan, sing horeng Mang Dekong teh keur latihan ngasakeun jurus ulin Tanjung Pura anu diciptakeunana. Geus ngarasa capek jeung hasilna bisa nambahan gerakan-gerakan anyar, manehna reureuh meueusan, deregdeg deui tuturubun gagancangan, dumeh manehna inget ka budak nu keur sare keneh sieuneun kumaha onam. Bener we, ti kajauhan oge kadenge budak teh keur ceurik, Mang Dekong gagancangan muru ka imahna, ari brai panto dibuka, Gumilar geus nyampak di handap bari ngading diut ceurik. Euleuh geus udang jalu. Mang Dekong ngaragamang deuk mangku, Gumilar murungkut sieun da puguh teu wawuheun, bari tetep ceurik manehna mureleng nempokeun bari pupuring ngisan semu-semu sieun. Anak Gumilar tetep ceurik nanyakeun indungna, sigana mah panonna luak liuk neangan. Mak mah nya baheula jalu. Anggur mah ka dieu kaki yap. Ceuk Mang Dekong bari kerewok Gumilar dipaksa dikelek, juru turun dibebenjokeun. Tuh, manuk. Mani aralus kitu tuh keur arulin. Jang, tuh tinggal jang. Halusnya.
Ujang, eta teh kabeh oge nu ujang. Hayang ujang manuk. Ceuk Mang Dekong bari nunjuk kana manuk-manuk nu keur ting aracleng dina dahan kai. Sawareh gegeleberan bari pucak pacok. Gumilar reureuh ceurigna kabengbat ku manuk-manuk anu arulin sukan-sukan. Sawareh ting jerebebeng meberkeun jangjangna diiciskeun meureun dumeh sapeuting jeput ka ibunan. Anu, apa? Anu. Gumilar ngarenghik bari nunjuk kana manuk. Nya nu ujang kabeh oge keun keur arulin. Mang Dekong ngabebenjokeun bari ngusapan sirah Gumilar deudeuh nakranan. Oyong iji, oyong anu, bah, anu, oyong iji. Gumilar leuwak-leuwe hayang dipangnewakeun. Seatuh jalu, tapi eta manuk nu ujang. Malah ieu gunung oge nu ujang, jeung ieu dunya teh nu urang kasep. Mamam. Gumilar ingeteun deui ka indungna, geus biasa ari isuk-isuk teh sok dipangnyangraikeun sangu poe. Oh, ujang teh hayang mam. Ayo atuh urang ka cai heula nya. Gidig Mang Dekong turun ka lebak, budak dipanggul dina tak-takna, breh pancuran awi caina herang ngagenyas. Cai nyusu anu bijilna merebei tina handapeun tangkal kiara anu geus jangotan, ditampung mangrupa babalongan paragi Mang Dekong mandi jeung ngalacai. Brus dua anak marandi ting karecebek nyurug dina pancuran. Gumilar mah abong kena budak. Di mandian teh mani ajrag-ajragan jeung cacalakatakan, poho dikatiris dikasusah, pajauh jeung indung bapa teh. Bubuhan panggih jeung karesepna. Beres mandi, budak dipanggul deui dibawa ka imahna. Der Mang Dekong miru seuneu. Gen kate luhureun hau terus nyiksik gajih domba, bus dikana katelkeun, bus sangu poe dikulah kaleh ku susuk besi, sedeng Gumilar nempokeun gigireunana bari kumetap. Mam, ki. Gumilar geus teu sabar hayang geura dahar meureunanya hayang geura am we, nyebutna teh sakapeung bah sakapeung ki. Heug kasep da ayeuna ge asak. Pokna bari ngeurihkeun sangu sangrai kana piring seng, song diasongkeun ka Gumilar. Gumilar meuni cecelebekan bari anekak sila, sedeng Mang Dekong ngajait katel bari nagenkeun teko, sarta leng bae manehna ngahuleng mikiran caritaan budak anu geus sababaraha kali nyebut anu kumanehna teu kateguh naon pihartieunana. Nah, teh ngaran manehna kitu. Geurentes Mang Dekong. Gumilar eureun ngahuapna hayang nginum. Nginum. Mang Dekong bari ngarongkongkeun di casak herang. Curulung nyicikeun kana cangkir batok, song diasongkeun. Di asongan cai teh Gumilar lain lampanan, ieu mah kalah melong kana beungeut Mang Dekong. Teu biasa meureun neuleuh cangkir batok, turug-turug caina herang kawas cai ata. Lain hayang nginum, Mang Dekong nanya deui. Ieu cai ieu. Tuh, geura. Nya akirek nginum ieu. Bari leguk cai nu dina batok teh diuyup nepikeun ka beakna. Curulung Mang Dekong nyician deui cai, song diasongkeun ka karak ayeuna mah Gumilar daek nampanan. Leguk manehna oge nginum. Mang Dekong nyerengeh bari ngawaskeun, ari geus dicontoan mah ka karak daekeun.
Gumilar muringis bari ugal-ugil arek hudang. Hah? Kelanan. Alah, cilaka ya. Mang Dekong gugup, tudu gempeur oge nyang harepan budak ngahejeun mah. Tara biasa turug-turug dahar oge kapancan beres, manehna ribut sorangan ngudar calana Gumilar. Nah, kawas manuk cangkurileung maneh mah jalu. Dieusian teh ngadon dibijilkeun deui. Pokna bari regeyeng budak teh dibawa ka pipir. Teh ngaranna geuning. Mang Dekong ngageurentes dina hatena. Deh, geuning ripuh ngurus budak teh. Ieu mah lamun eueuh nu ngaku mah rek dibikeun we ka si Asmi. Piraku teu atoheun da manehana mah resepeun ka budak. Ongko lamun salilana cicing di dieu atuh moal bisa usaha aing teh. Piraku babadog bari ngaku gubuk budak. Memang nampe bisi teraing teh. Kitu geurentes hate Mang Dekong. Isukna subuh keneh pisan Mang Dekong geus turun tuturubun madukan Ciremis. Gumilar diakeup bari dibulen ku samping sarungna supaya ulah tiriseun teuing. Samping kebat bawana dibuntel diselapkeun dina cangkeng. Ngaliwat ka lebah lemur Cicapar masih keneh poek. Cacakan mun geus rada beurang mah manehna tangtu nyahoeun yen budak teh urang dinya. Malah imahna mah sisi jalan nu ku manehna disorang. Mitra kaum dangu, lantaran kuleungitna Nyi Esi katut budakna, di lemur teh guyur kabeh burber nareangan, nu kaseda hurip bisi ka imahna unan, kasokol sakalian lapor ka desa, dipapai sapaparat jalan nu brasna ka Wanaraja, atuh sawareh ti seda hurip teh kebat ka Nangkapai terus ka Cihuni. Tapi oleh Nyi Esih katut anakna lebeng eueuh beja-bejana acan. Tapi dasar Gumilar kudu ngalalakon. Barang anjog ka Cicapar teh Mang Dekong teu daek nyimpang heula pikeun nyalabarkeun budak. Eukeur mah poe keneh turug-turug manehna hayang nembongkeun heula ka Nyi Asmi anakna nu ayeuna hirup rarandaan pedah ti heula aya kecapna hayang boga budak. Mang Dekong terus nyebrut ka lebak, wanci carangcang tihang geus tepi ka Nangkapait. Tidinya manehna celaka nadokar muru ka Cikole Wanaraja. Idig deui badarat mapai jalan rel anu ka Cimurah. Estuning leumpangna ngagedig teu beda we ti badak Cihea, teu loba luak liuk atawa sumpang simpang lantaran maksud manehna isuk-isuk keneh pisan hayang geus tepi ka Tanjung Pura nyaeta lemur asal manehanana jeung anakna. Teu mencog, barang peletek panon poe nyurungkuy teu belah wetan, manehna geus ngamah jalan rondaan anu brasna ka lemur anakna. Kabeneran anu dijugjug keur aya malah kakarek udang pisan. Bari sok mikeun budak teh barabat bae ku Mang Dekong dicaritakeun asal muasalna. Sanajan ringkes tapi mata kaharti. Saha budak teh ngaranna Abah? Nyi Asmi nanyana bari marah mai. Giak naker di pasrahan budak teh. Memang nya manehna teh hayangeun boga anak pikeun pibatureun. Eukeur mah geus teu boga indung. Baheula keur leutik keneh ditinggalkeun maot. Katurug-turug nu jadi bapak gawenangan abur-aburan, bubuhan, pagaweanana teu parok jeung batur. Malah cicingna di Tanjung Pura oge Nyi Asmi teh nuturkeun bibi ti indungna anu boga salaki Mang Uhro tukang doger singkayo. Doger singkayo teh sabang saronggeng. Ngan ieu mah nu dipintonkeunana teh khusus awewe hungkul, tapi lain harti awewe nu aya singkayoan, tapi awewe nu jarago main po. Malah Nyi Asmi oge milu. Manehna teh sok nyebut ngaranna Uum. Teuing panjang nama. Urang tamahan bae ngaranna Asmi, ngarah pantes ongkoh.
Temal Mang Dekong bari neuteup gumilar. Budak teh ngahenen di kekepannya Asmi mah teuing beda asa ka indungna meureun atawa memang boga rasa leuwih geunah di kekepan ku awewe tinimbang di kekepan ku Mang Dekong anu ngaragapna kasar. Tambihan kumaha Abah? Ditambahan ngarah rada panjang. Mang Dekong kerung bari ngantelkeun curukana tarangna. Atuh ulah ditambahan, mending oge diganti we lah Abah. Ya atuh kitu hade. Kumaha lamun wijana tah wijana. Wi teh hartina linwi, ari jana hartina jelema. Jadi jelema anu linwi. Sugan we atuh jaga ieu budak teh jadi jalma anu linwi sagala-galana. Boh ilmu panemuna, budi pangartina oge harkat darajatna. Hei dedeh, ari si Abah. Ya Asmi seuri pedah Mang Dekong boga anggehan. Sakitu hadena ari kalakuan bapana teh kapan sasat babado gera rampok ngabangsat saneung-neungna. Ih, ari Asmi, sanajan bener Abah teh jelema jahat. Ari boga anak mah tuh hayang we atuh jadi jelema cager, bager, pinter, motekar tur gede darajat. Lain gitu Asmi. Mang Dekong saterusna mah malik nanya ngayakinkeun kanu jadi anakna. Ya muga-muga bae atuh Abah. Keur mah akina sakieu buktina, indungna deui ukur jadi kemang buruan. Keun sugan anakna nu jadi aya hargaan. Bisa ngajahit kana kasusah nu jadi kolotna. Walon Nyi Asmi ngahaminan ka bapana. Dumeh ka tempona Mang Dekong teh dariana keur nyaritana teu aya riuk-riuk bangun anu guguyon. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tuna dihanjuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.